الذي أسرى بعبده ليلا وعرج به إلى سدرة المنتهى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إسرائي ومعراجي تعليم لأمتي. وقال العلماء: إن الله تعالى قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج. وقال أيضا: وشق صدر المصطفى وهو في دار بني سعد بغير مدية كشكه وهو ابن عشر ثم في ليلة معرج وعند البعثة. وقال الشيخ بصيري في قصيدة البردة: سريت بالحرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في نجم الظلم. مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Al-Mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para guru-guru syukuri bersama hadir, dekantun, para kasepuhan, sepuhan disepuhkan dia kali sarana aparat pemerintah bersama hadir eta dihormatan syukuri. Teristimewa panitia penyelenggara kegiatan memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samali ibu bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Kalian sahabat syukurin kalangan sedikit damang bangsa Kang Ustadz Bahrum Alawi sesarengan saya syukurin, mudah-mudahan akhirnya sering damang ya Rabbal Alamin. Ibu pasti taros-taros salah ibu abdi ke sanes kurang lebih mengersak mending aja abdi teh sapali di palihan Cilemu daya pun aki pada macam sorry sapotong dilangkap lancar jantan abdi maka dia teh asa kalmur ibarat kuya dialungkeun kacai saur-sapuh. Jadi barang datang jol kabir teh juluk-juluk tunuh we hayang gees. Samari ibu hapunten. Insyaallah pribados painten moal lami-lami da ieu waktos parantos uni kegiatan rojaban di mana-mana. Samari painten ieu teh nembe pertengahan rojab teh da can dugi ka akhirnakeun. Ketika berbicara Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu senantiasa khoyol barokah di Allah, di mana orang datang bulan Rajab selalu ngadua Allahumma barik fi Rajab wa balighna Ramadan. Mari ibu-ibu bapak sok dilakukan di tamihan kuwahasil maqasi dan asli napisan dina hadis mah dugi kana fi Rajab wa Sya'ban dugi kadinya ngan di tamihan eta mangsa bapak sok dilakukan ibu-ibu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Ibu-ibu tiasa berarti osok nganadom dua eta. Ibu-ibu mah hari sih ibu-ibu mah asal kita bareng-bareng bisa nggak naon ge. Cok ajaran kewajiban di mingguan ibu-ibu usoli bareng-bareng usoli bareng-bareng bisa nggak? Tapi ajaran bangsa ku ajengan di mingguan wartoskeun ibu-ibu minggu hareup mah rek di setel di petel saurang kira-kira kumaha lain moal ngaji dina majelis kene geus ngobrol jeung babaturanana ai sia cenah minggu hareup ngaji moal atuh baik cenah kalau minang tuh cenah tuh kata-kata mana yang ngaji mah moal we nya baca cenah kaparigi ayeuna warungan jeung mata di abdi mah mingguan mah ibu pun jarang tara di petel bisi pudung ai pangajian mah daekan ibu-ibu di abdi mah eleh bapak-bapak aya patayatan ibu muslimatan ibu aya deui pangaosana teh naon tah nu em begitu dah salah ibu daekan ibu mangajina mah ngarajina teh bawa kantong sok kali di rumah jarang lalaki na sarwa kantong balik ustad ibu-ibu mah kabeh marawa kantong mun pangajian suka teh naon di bawah jero teh orang teh sepancau buras barang tapi sakit oke alhamdulillah lalaki mah tahu sok ibu-ibu mah tadi datang pangajian mingguan datang mah isu kene jam 7 geus datang crok we kalau ampli pengumuman ibu-ibu di atas di majelis sabab daya jalmi saurang-urang acan ai manehna naon datang we ustad breng we pan ngobrol ibu tah alamat engang bapak-bapak mah tahu so karena suke cacing we gees padahal ketika ngadua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu doa anu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi eusina eta doa teh kurang hoyong barokah. Allahumma asatina lapan ya Allah iya harap tidak Allah jadi munada malah asal pisan ma'abullah aku digantian ku iya dibuang gantian ku min ditungtung jadi Allahumma barik lana mugi Gusti ngaberkahan ka abdi sadaya fi Rajab dina bulan Rajab saur santri taroskeun ka kiai fi Rajab teh disebut teh jar majrur ceuk ilmu ala fi harap jar Rajab majrur nganu dijelaskeun isim ghairul sorry di mana datang pidatang seperti kejadian seperti itu maedahkeun kana makna tahsis kumaha tahsisna maksudna lamun kejadian lapan seperti itu khusus Rajabna teh Rajab anu ayeuna alhasil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Gusti abdi hoyong dipamarihan barokah fi Rajab dina Rajab anu ayeuna sanes Rajab nu kamari sanes Rajab nu acan halo teraskeun Bu tenang tawakat dulu di sini pareo kita seueur jalmi makan teh katingali porsi dia mah bangsa minal ghaibin ya manuna Allah. Ketika berbicara barakah teh aya barakah umur, aya barakah yuswa, aya barakah rezeki, urang kana yang barakah. Barakah umur teh ibu sanes berarti umurna kudu ratusan tahun. Da ari umur umat Kanjeng Nabi maka baina sittin wa sab'in antara 60 sareng 70 kagalibanana. Tapi setidaknya orang bisa manfaatkan sanes ulah nganyarikeun batur. Komo terutama sekarang musimnya musim pemilu, ulah silih gorengkeun mun arek mah teu naon ngaruskeun urang. Sabab dipasealeun. Nanti kita bahas mengenai itu ada riwayatnya di Mi'raj. Karena Mi'raj itu pelajaran bagi umatku. Nyaritakeun naon ge tos aya di dinya, urang mencontoh kadinya insyaallah aman tentram disalametkeun. Tapi setidaknya orang mun hoyong barokah ulah nganyarikeun batur. Sana
panjang tapi manfaat jam saja itu barokah umurnya. Punten, para ulama yuswan itu panjang. Imam Nawawi teh anu seueur kitab karanganan tapi yuswana teu lami mung 45 tahun nya bangsa ieu bangsa asa sok tepang di pariuknya. Alhamdulillah kan ulah dibedakeun lamun engkos di ditu didugikeun ku abdi di dia kadugikeun deui ulah nyebut kieu asa nu kamari hareup bedakeun ulah kitu. Imam Nawawi termasuk kutubul musannafat jenderal musannif di Ahlussunnah wal Jamaah pada ayat ilunya jenderal musannif anu masyhur teh hiji Imam Nawawi, kedua Imam Ghazali, nu katilu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu jenderal musannif di Ahlussunnah wal Jamaah teh Imam Nawawi. Lamun nyarioskeun kana kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran eta kenging saha kenging Imam Nawawi. Majmu' Syarah Muhadzab di Sayroji 20 jilid komentar 4 agungna kenging sah Imam Nawawi. Telami umurna 45 tahun tapi manfaat ilmu salah dunia. Santri lamun ngaos di pasantren karena kitab-kitab pikir asa acan lamun teu ngaji teu ngajaran ngaji karena kitab Fathul Mu'in. Mata lamun hayang nepi ngadinya mah masantren ge kudu lila. Ieu mah kakarasa tahun geus hayang balik pesantren teh. Aku bisa naon paling bisa buruk geulana ge. Tapi lumayan sakitu daripada henteu mah. Lamun ngaos di pasantren can pernah ngaji karena kitab Fathul Mu'in rarasaan teh encan ngaji teh. Moal aya kitab Fathul Mu'in upami teh aya kitab Tuhfah. Moal aya kitab Tuhfah upami teh aya kitab Minhajul Talibin. Kenging saha eta teh kenging Imam Nawawi. Manfaat ilmu salam dunia gitu. Tapi yuswana teu panjang sabaraha 45. Imam Ghazali Sahibul Ihya 55 tahun. Imam Syafi'i lahir di Gaza sekitar tahun 120, wafat tahun 204, berarti hanya sekitar 54 tahun. Tapi manfaat ilmu salam dunia bahkan dari mujtahid mutlak Imam Syafi'i yuswana 54. Nah, ayo urangnya kan 60 tahun terjadi RT aja. Imam Sibaweh karena kita na al-kafiyah al-wafiyah rujukan namusa dunia sabaraha tahun yuswana mung 33 tahun tapi manfaat ilmu salah dunia. Umar bin Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Umar bin Abdul Aziz tahun ke-4 37 tahun, Sayyidina Mu'ad bin Jabal 32, pemain terlepas, pilih-pilih pagentos ketinggalan ini notaris. Bahkan ayat Habib Al-Idrus luar batang al-Zarohan di mana-mana. Habib Al-Idrus luar batang di Zarohan di mana-mana termasuk Mama Syatibi Gentur. Riyadhahna 8 sasih di Habib luar batang sabaraha tahun yuswana 22 tahun jadi wali. Tak itulah manfaat eta umurna barokah umurna. Tapi ayah para ulama anu panjang yuswana mama tu bagus sepuluhnya 130 genep tahun kami terdepan. Upami mama kandang sapi salusa kaol 147. Ternyata aing disebut berkah umur mah lain berarti nu jadi masalah umur pondok tawa panjangna. Tapi nu jadi kuncina nya eta bisa nyieun manfaat kerusanes
Dalam hayang barokah mah kuncina dua, hiji iman, kedua takwa. Amanu wattaqau. Itu. Malah saur Imam Ghazali malah hayang barokah mapan bima waqa'as syar'ah. Ras deui kaituna ulama nu tukang wa aqwala ulama anu akur jeung hukum syara jeung kasauran para ulama eta mun hayang barokah. Ayo barokah ya. Jadi kudu akur jeung syara kalakuan sareng carirosan para kari-kari zaman kiwari maka buka rugi ka dirukah aya nu ngobrol kieu. Teu kudu ulama-ulamaan langsung we ka Rasulullah, langsung we kana Quran jeung hadis. Teu kudu make ijma jeung kias, teu kudu. Bilih dugi kan aya nu nyares itu aya ya. Bilih dugi kan dia. Biasana sok nanyakeun dalilna eta teh. Termasuk nanyakeun rajaban, mana dalil rajaban, mana dalil muludan, mana dalil tahlilan, mana dalil tawasulan sabab Allah ini guna. Cek manehanana. Bisi ayat di dia nanyakeun dalil sama dengan bawa kami kang kalangkap. Lain ek dalil yang ditotongkeun we jeung kitu mah. Kumaha? Mulai manehanana si kanunya mari kita kembali karena Quran jeung hadis. Nah ari urang sok mulu dan sok rajaban di kamana kembali na urang ge sarwa kana Quran jeung hadis. Ijma qiyas adilah syar'iyyah merupakan gunatul ulama itu tidak keluar dari Quran dan hadis. Bukan di Quran. Atiullah taat ka Allah berarti Al-Qur'an. Wa atiur Rasul berarti Rasul eta ayat Quran. Kan itu wa ulil amri minkum. Lamun ayat ulil amri dina masalah ini berarti ulama. Turun ka ulama berarti ijma'ul ulama tinggal di tafsir Nawawi. Eta teh ijma'ul ulama. Tapi kapropun kagungan kita berarti pada sapun aki dicanak wa berikan itu dah tekan meuli atau canak we. Ayat kadetuna fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Di mana peparakutan dijebaka kembali ke kana Al-Qur'an jeung hadis. Ka Allah jeung kan kias. Eta teh Al-Qur'an berarti ijma jeung kias. Hakikat mah Qur'an Qur'an. Kene. Zaman kiwari aya ngobrol. Teu kudu make ulama-ulamaan langsung ka Rasulullah. Na'udzubillah aing saur abdi lain salah ngomong maneh ngan salah hirup. Nyebutkeun langsung ka Rasul mah kuduna baheula zaman Kanjeng Rasul, zaman jeung sahabat. Aing hirup zaman Jokowi aing ngobrol teu kudu make ulama langsung ka Rasul ari sia. Kumaha mimitina? Bisi muncul ka dieu. Tah, beda ayat di dieu. Jadi urang mah tos we biasa ke nusuk biasa rajaban, nusuk biasa muludan, biasa tahlil, tahlilan. Sebab barang imam teh percayaeun bahwa dua nepi ka maot teh. Lamun bener teh percayaeun sok we ajaran kita paeh diheula. Saha heula kitu ya. RT heula. Saha heula we eta mah pantes ayeuna maot mereka nu kolot mereka nu ngora. Widei maka urang hoyong barokah kudu akur sareng-sareng sareng cariosan para ulama kade bisi kabawa upahang zaman kiwari teh kudu ulama-ulama langsung ka Rasulullah akhirna ngaharamkeun kana sapina ngaharamkeun kana riyadul badinah terus diaji ku guru-guru urang alhamdulillah bisi aya kali itu bakal ngacapruk sabab ngahartikeun Quran geus sakene dewe. Akhirnya kali mah teu kudu jumahan dari urang mah. Wah, ini ada gigituan aja. Nah, menu datang ka imah urang eta milik urang, hayang jol ka imah urang teh urang mah certi mah milik dia gigituan. Aing ngomong asal halus sia. Teu tarik deui nya. Bisa aya nu kitu hampura. Bisi nya sabab kieu cenah. Ingat sampun guru bangsa di Sukabumi Kang Jaja Wardoyo. Warung di Maludoyo bahasana kieu ye cenah lamun jadi ajengan ulah sok borangan cenah borangan kumaha surahna teh kieu anjeunna mah nya cenah geurang caramah orang ibu sorena saha jalma
anu tara sholat pasti digulung di neraka panasnya luar biasa. Kadang-kadang nu ngaji teh aya nu tara sholat lain teh. Bari semu gagah datang ka hareupeun. Hareupeun panggung. Ngomong naon cenah sia tadi? Bari mamawa kedong. Ngomong nu tara sholat ka neraka bari panas. Pan aing teh nu tara sholat teh. Teu hayang aing teh sia ngomong sakaya deui paehang sareng poe sia. Eta anjeunna borangan diganti ka ngobrolna teh. Tapi tenang ibu bahasa Dayana di neraka teh haneut kuku. Dina itu ada peperangan sih. Hampura lamun ayeuna hak bejakeun hak batal bejakeun batal. Kenapa? Karena hari ini sudah mulai masuk kepada kita. Ulah kabawakeun sakabang milu urang lajeng para ulama anu kantenan memegang syariat akhlak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetarik ini enggak mual keheun mah anu li teuing aing mah dionang deui kajeun teu karakter aing mah hayang di orang. Nu betah mah ngaji mah cicing imah datang membuka ilmu na kitu. Allah lebih ampun ada mah teu biasa kan abdi mah tarik sote jeung lain ambak lain. Abdi mah maklum pan di rangkap teh ada walungan ka Cimahi ka Tahana. Abdi mah turun di Cimahi di walungan teh sok aya caah. Meureun abdi mah lahirna teh keur usum caah kan. Tah aing sorana teh. Wih deui. Maka ketika urang hoyong barokah, Allahumma barik lana Gusti abdi hoyong barokah. Adalah akur sareng syarah. Matukan kana sareng akur sareng apal ulama. Iman kali takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita berada di bulan Rajab ini, yang mana fadilah nasaul ulama Rajab teh nya eta litathiril badan, pikeun ngabersihkeun badan urang. Jangan mayunan sasi Sya'ban. Sya'ban teh naon litathiril qalbi, pikeun ngabersihkeun hate. Jangan ngabersihkeun hate mayunan sasi Ramadan. Kumaha sasi Ramadan litathiril ruh, pikeun ngabersihkeun ruh urang. Nah, maka ternyata sajauna anu datang kana tanggal hiji Syawal ka yaumi waladathu ummah dihampura dosa ku Allah seperti budak nu kakara lahir. Ternyata istighfar teh kudu di bulan Rajab di ayeuna mula bersihkeun Gusti abdi seueur dosa rumaos. Da urang mah jelema biasa dosa panon, dosa cepil, dosa baham. Ulah lain disangka dosa gede eta urang ngobrolkeun batur. Biasana eta teh ibu salahina mah ngadenge sarua kena kabagean urang mah. Ulah keur ulin geura ibu-ibu mah beda. Nah, cacakeun ngaji we silih toel eta teh. Kan gigireuna teh. Toel cek apa tuh cenah tukang ibi itu memakai baju koneng patukan anak mari gelis cenahnya gelis eta mah daripada nu sejen kan hanya kan jangan salakina mah kolot tah sakit ngomong ari gibah teh ningali patokanana aya dina juz 4 nya juz badan ngobrolkeun batur lain hareupeunana bari lamun kira-kira diobrolkeun hareupeunana bakal keuneuh eta teh gibah sakitu oge. Contoh sakieu lah manani cenah anu disebut ceu anu eta cenah nu ngongor sakitu teh teh doakan jadi mulai seraja bayi mah sanes abdi biasa Gusti pakarsa boro-boro adu mah biasa ulah urang ngan ieu mah minimal hitung kohol we kan ini kohol we ngabejan waktu salat mah tara bilo salat ya eta teh. Jadi ieu mah adu hitung balik naon balik kohol we gede naon bisa ubah. Ngan sok aya nu ngobrol kieu bisa cenah ka batur. Itu pan biasana aya kesalahan ajengan kalau salah besar leutik mah balik ka ciri. Bisa we ka batur ditambah setelah hiji Rajab ai manehanana.
ipok nanti cenah namun jadi mau mawa obor nincap tai aya bahasa geuning ai kabatur nyorongan ai manehna ngalin nincap naon lumayan dijawab deui ku mun bermakai Jamal di Pandeglang leuheung cenah aing mah cenah mawa obor nincap teh daripada cenah sia nincap teh bari teu mawa obor rugina bakal sababaraha kali lipat sok cinikeun jeung ajengan mawa obor mega kana tai dicorongan oh tai pasti kewenangan sai kokocok tapi mane cenah teu mawa obor lega kana tai moal dicorongan da teu mawa obor paling dicapa nah mun cenah aing cepal-cepal kieu akhirna cenah letak di asaan pangset cenah pangset nama lain cenah naon gitu akhirna diamuan nabuana nak saresan do teuing atuh ada kan nempel geus tilu tapi cilakana teh nya pas dicorongan teh oh cenah tai katana pokok geus tilu kali rugi tah mata leuheung keneh mawa obor nincap tai daripada nincap tai teu mamawa obor eta mah dalil ajengan kedul eta mah seperti aku tapi malah ajengan kedul lain biasa-biasa teh ieu teh luka salah monang ieu teh ceng bahrum teh ya da abdi mah lain ahlina nya seperti kieu mah ngan lamun naroskeun jadwal salat ka abdi eta mah bagianana sabab abdi sok sareng kanggo aji sareng kang uci sasangan gitu ngan cenah sok bagian ngorak di antara teh akang cenah bagian lalajok jeung kang guru aji ada bal jadwal salat tanggal 1 Ramadan tah mun ajakeun kitu insyaallah abdi biasa ka kawalan salah kadarna apa bari kalaras wiring ngalaras di LFNU PCNU Lembaga Palagia PCNU Kabupaten Pangandaran gaya bari ngara staf ahli cenah padahal boro-boro ahli tukang lain nanti di BHRD Badan Hisab Rukyat Daerah Kabupaten Pangandaran dilebetkeun deui biasa kana jadwal terus kieu teh ada lain agul ieu mah nyaritakeun ya dalam aku beunang umawi upami naroskeun tanggal 1 Lebaran kumaha carana kaji urang bejakeun tanggal di sana kieu ka hasil rukyat mah itu ka hisab dan rukyat teh kan teu eta teh hisab pemandu rukyat itu insyaallah tapi ai ceramah bangsa kieu mah duh abdi mah da isin ieu teh teu patos tiasa. Mari kita kembali. Jadi lamun urang hoyong diberkahan dina bulan Rajab, setidaknya urang bisa jeung manfaatkan sanes. Terutama hikmahna ieu. Tos riwayat Isra Mi'raj insyaallah sanes waktos deui. Setidaknya saur Kanjeng Rasul tadi dina hadis diuningakeun. Inna Isra'i wa Mi'raji ta'limun li ummati. Sesungguhnya Isra kami, Mi'raj kami ada pelajaran di dalamnya. Dina Isra Mi'raj ada fikih, dina Isra Mi'raj ayat tauhid, dina Isra Mi'raj ada tasawuf. Termasuk kejadian anu geus anu eukeun batal ditembokkeun ka Kanjeng Rasul. Dan di Rasul mah aya uswatun hasanah. Naon uswatun hasanah teh dicontoheun ke urang anu sae. Kumaha termasuk kejadian naon termasuk ayeuna kan nu rada dikhawatirkan usum pemilu tatangga jeung tatangga nepi ka teu patanya gara-gara beda pilihan. Aya nu kitu? Aya. Nepi ka aya salagi pamajikan nu tatalakan cenah kan? Beda milih presiden. Cek salakina neng ek milih nomor sabaraha presiden neng mah ek nomor 1 hari akang mah rek nomor 2 cek pamajikanana lah sia teh nomor 2 anger nyolot mah ka aing kanu 1 cek salakina teh Asia ge sarua cenah nyai rek nomor 1 nomor 2 ge anger cenah nyolot mah sabaraha 1 akhirnya cek salakina siapa cenah geus lain balada geus cenah laga talak 1 naudzubillah dongeng bukannya tangan ayah nu milikeun tah dina hasilnya seperti itu ada ulah terjadi seperti itu komo deui ka ditu na merepet tatangga jeung tatangga pak majikan jeung salaki lebih ka ngalunjukkeun kata tolak teh ini meskipun tadi kata tolak
sore tinggal di dalam fatwa ini ya. Tolak sore teh sadayana aya 3 hiji lapan tolak atarapi anu geus diganti ku bahasa kalimat eta diganti hurufna tapi sarua makna sarapto diganti ku tak jadi talak jadi hiji tah kadua lapan syaroha nyerahkeun anu katiu lapan piro tah nu tilu eta mah rek dina srek heuleuy dibedakeun ka salaki disebut ka pamajikan dibedakeun ka pamajikan jadi nu tilu eta mah Kang kita tong coba-coba tak lalaki ka pamajikan jeung talak bisi heuleuyan nek mane geulis cenah muhun kumaha pamaji tolong hiji mangga bade sadeuseurian lagrag talak hiji jadi sarajan mane heuleuy Kang nu tilu eta mah beda sareng tolak ayeuna kinayah aya tolak kinayah mah benten deui mun diniatan we jadi aya teu diniatan mah teu naon jadi cara kieu ye nyi aya nu mah kangge geus sababaraha taun nu kamajuan ceuk pamajikan teh akang hayang maju mah tumpang goroba atuh geus cenah ka itu balik cenah ka Hidung Sia ka mana ada itu ka Tegaleta hari anak kumaha ieu bawa aya mah ngajurukeun pipi bawa lomari bawa aya akang kumaha aya ngilu ngenong eta mah berarti layak teu jadi lain talak eta mah ini jadi kadang salaki jeung pamajikan tapi kata saya ulah beda naon pilihan tatangga jeung tatangga beda pemilu beda pilihan da eta mah kan ageng kemungkinan sama beda hulu beda sirah aya beda sautak saeutik beda pilihan eta mah mungkin bae sama beda sirah beda hate beda jasa beda pancuran tapi lamun urang hayang barokah sakumaha urang ngadu Allahumma barik lana fi rajaba ulah nepi ka timbul pasehat termasuk lamun urang ngaca kana riwayat Mi'raj bakal beres kenapa dalam Isra Mi'raj Rasul ada pelajaran sok contoh hiji we ya jelanan Kanjeng Rasul teh pan bade berangkat Isra teh aya 3 kaol teh kaol ka hiji aya nu nyaurkeun Kanjeng Rasul teh nuju aya di bumi Ummi Hani saha Ummi Hani teh Siti Pahitah saha Siti Pahitah teh sepupu Kanjeng Rasul saur sakaol Kanjeng Rasul teh nuju aya dina Gang Abu Thalib saur sakaol Kanjeng Rasul teh nuju aya dina Hijri Ismail itu pendapat beda ulama tapi terjadi pasehat itu iya mah kadang urang mah ulama ge lain ustaz ge setengah ustaz aya nih setengah ustaz bejana tapi kagak pasehat teu sabaraha nu dimasalahkeun teh make sorban cenah dikenca atau dikatuh cenah make sorban teh aya gitu aja paling gimana sare sorban namina teh naon rida berarti kata solendang sunat ke sholat dari sorban mah dina sirah kieu dibulitkeun di udung-udung ka eta teh naon sorban patokana lapul harqaq ala roksi aya di anu kieu kan ya sapertos bulia muksi atanapi orang abaib atanapi abul fi ngangon teh sok dirungkupkeun kieu ras dikadiekeun aya ieu mah saur sapari sorban saur sapari mah ieu teh namina teh tatoelus wa kana radhiyallahu anhu yatatoelasun kabuktasan tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yatatoelasun sok damel tatoelus kieu tah sunat mah jadi upami pangarsa ajengan Pak Haji salat subuh teh dikieurkeun eta teh lain tiriseun migawe pasunat niatan ibadah badak sanjung ge di ditu di pondok ngabring Pak Haji bare ngaji teh dikarieurkeun pas dibukakeun teh berarti headset jerona maneh ade ieu Pak Haji disuruh ulang kitu ulah aya di dieu mana mina teh rida solendang sunat ngantong dipasehakeun nepi ka paseha beda pendapat cek guru kuring mah kuring katuhuk make sonar cek guru kuring mah cenah kuring kenca akhirna paseha katuhuk kenca bingungeun Pak Haji eta mah salat subuh teh dikieurkeun we kalahakeun teh sunat kieu mah mun dikatuhuk rek kenca aya aturan
harus minimal tapi kira ngelalu sabaraha dengan kapangkar zaro sama pangarsakan Asep di Cikandi ka Abuya Uci Turbusi Cerong Banten di itu kalau sebugikan itu teh waktu subuh ini berjamaah subuh sadaya mengalami solendang ayah di paling encak ngomongnya di kira ngomongnya di kencak lamun udah pernah ngaji pasti nyalahkan di mana ini tidak dan dilamunin mah tidak katuhu oh tinggal di tempat turunnya kalian di paling mana pasti nyalahkan ngomongnya karena setegal ulama maka tidak dibekecak pedahal lain batur lu salah orang lu bakal lu tuh pernah ngaji kenapa di kanan lain malah berarti yang ini karena satu mahan ayeuna batur muin mimba bitayamun berarti malah Sayyidina Ali mah dina kitab Tadzkirun Nas nganggo salat nganggo diganti aja. Nu ieu dikadiekeun, nu ieu solempangkeun ka dieu, nu ieu kulapikeun ka dieu. Oh, surah asasi gawe sudah cek ieu teh. Sunnah. Etika para habaib di Timur Tengah ngaranna sebatas kieu. Mana? Tapi tong dimasalahkeun malah dina kawaid usul ya kan contoh cantan apa tukang ngawas dan menjawab lah idza ta'arradul qawl in amkana jam'u jumi'ah di mana pabengkok dua kaul dua ucapan in amkana jam'u jumi'ah lamun mungkin disatukan satukanlah teu dipaseakeun termasuk kejantanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul saur sakawal Kanjeng Rasul nuju di ayat di bumi umihani saur sakawal nuju ayat di Nagang Agung saur sakawal dari nuju ayat di Hijir Ismail tapi itu pasti ulama Jolwek Syekh Marzuki menyaurkan di kitab Aqidatul Awam wa qabla hijratin nabiyil Isra min makata lailan liqudsin yudro kata lain bu karena tadi bejangan sepelakuan teh mana dong teh so bari ngenong-ngenong budak teh wa qabla eta tenang budak radio mah berpene budak teh make lagu anu malu kesana kemari mencari nyaho kene osamanya mencari alamat kayak budak alamat palsu dan pakai apa lewat khotam sih kan ya lagu-lagu sunat tapi upami dengan lagu Sunda mas sampai itu teh mengandung sastra kan mengandung tasawuf toh model paheula aya lagu kieu ya terang-terang polen terang silon pae nundutan eta teh ya silon pae nundutan teh goplah pokok Allah dikusrukana durukan rakal teh atau aya lagu ieu ya cincang keling manuk cingkleng plos ka kolong bapak satar kayak katanya mau dihartikan manuk cingkleng cindoto teh dikir hobi ke Allah na hati anu teh ka kuping manuk cingkleng cindoto teh ternyata lagu Sunda itu mengandung sastra tapi lamun bener itu ngahartikeun anak daya bae guruna kan ngahartikeun cincang keling teh lain kitu pun guru ditasih cincang keling teh cenah ari cing teh menta ari cang teh kacang ari keling teh pageuh jadi cincang keling teh menta kacang yang saha cenah cang pageuh yang manuk cingkleng mana cenah manuk cingkleng teh eta nu cinoton malah mun ngapelaksana ka kolong bapak satarna bulan nang aya ka lain beda deui eta mah kare-kare ya visitas raja bateh nu ieu teh teh tahu ke kade tanggung jawab dari Saur Syekh Marzuki dina Aqidatul Awam wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkah talailan liqudsin yudro bahasana bade berangkat Isra teh teu nyebat tiga Abu Thalib teu nyebatkeun tina Hijri Ismail teu nyebatkeun ti bumi umihani tapi bahasana ti Makkah al-khurus minal hilal mustahab ai bahasana Makkah mapan Hijri Ismail Makkah bumi umihani ge Makkah kene gang Abu Thalib ge Makkah
Jadi beda pendapat di masalah termasuk urang lamun maca kana riwayat eta ketika beda pilihan urang lamun milih nomor 30 Islam, nomor 32 ge Islam, nomor 33 ge Islam. Jadi entong pasea tatangga jeung tatangga ketika terjadi beda naon pilihan. Sabab eta mah ageun kamu tah lamun bisa itu berarti lulus kurang maca riwayat Isra Kanjeng ngan lamun masih aya keneh gara-gara sepeda sautik naon eta mah lain masalah pemilu unggul pokoknya sejen dina masalah aya pendapat salah peda hal bisa dipertanggungjawabkan aya dalilna sabab dinuna mabniun ala nukul ala sabilil ukul. Agama kita itu dibangun di atas landasan dalil bukan atas pemikiran. Salah ikan yang bisa dipertanggungjawabkan tong sok dipasehat. Itulah umat Kanjeng Rasul kurang anu selalu memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Rasul. Numawi insya Allah muntas tiasa gitu akur jeung tetangga ulah silih pasehat kiai jeung kiai jeung masyarakat jeung kiai jeung pamarentah jeung kiai jeung masyarakat pamarentah jeung geus alalakur insya Allah bakal aman tentram bakal lungsur barokah. Nah etalah urang ngadua Allahumma barik lana fi Rajab wa Gusti abdi hoyong lungsuran barokah dina Rajab sareng bahkan hoyong dugi kana Ramadan. Itu ibu kudu hoyong barokah. Mudah-mudahan abdi tidak terbiasa kan mudah-mudahan we Allah maparin hidayah taufik ka urang sadaya. Kahartos ibu cek guru cenah lamun aya nanya jamaah geus nanya kahartos eta teh geus ngajakeun abdi. Saya naros ke hartos henteu saur pun guru lamun ceramah sejam 2 jam teu ngartieun mah jam nanaon beuring keneh jadi ieu mah rek kaharti teu kaharti karting abdi mah bade naon bade teuing. Mudah-mudahan ibu nya sing janten kamanfaatan abdi sanes naon ieu mah tarik teh suarana bakat sanes-sanes keheul bilih aya anu kasih munggaran teu maksad abdi mah sareng deui ieu mah abdi mah wasiat teh utami mah kanggo diri abdi we sanes batu-batu dengan ieu mah matahan abdi nya dira upami aya nu kanu sanes mangpaatna alhamdulillah. Eta mah sakitu silaturahmina da atos wengi pengen teu tanggal malam upami urang ieu kaliwatan salat subuh biasana ku sholli fardhu subhi diganti dari usolli fardhu subuh subuh jeung duha dizikir tanggal dalam koma ayeuna Rajab. Anu terakhir ibu bilih taros-taros ya abdi mah asina tilangkap bilih abdi tepang anu sering kan ieu mah da kan pagi dia di Cilemu almarhum Mimin mah Mak Mimin lah Masaroh di pun ini abdi kabungkur di pun ini lami kan ayeuna teh can dilangkap bilih bade kalangkap pangasa mangga ngalangkap mah sirah ya abdi pangasa mah ini nya Haji mah di pilar langkap lancar galunggung di pilar tarosnya di mana mungkin jang Agis Setiawan atau napi tiara dinya aya bumi anu lah ngeunaan nama bumi gendong gitu caranya cat warna ungu teras pagar nu tralis lah sakitu meunang teras di payuna aya mobil anu beureum tama lepat deui eta teh bumina Bos Nono dan abdi mah peuntaseunana kade tong kayu batur abdi mah peuntaseunana mudah-mudahan sekali urang dilungsuran barokah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.